Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Tepangkeun wastapun Fitri Aulia Rahma, simkuring mahasiswa PPG dalam jabatan Universitas Pendidikan Indonesia. Dina danget ieu, simkuring seja midangkeun PPL Aksi Katilu di SMK Negeri Hiji Arjasari. Wilujeng Nyaksen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Rampes. Alhamdulillah. Kumaha damang sadayana? Alhamdulillah meso Bu. Alhamdulillah. Saeueucan diajar, hayu urang sanggakeun puji sinaran syukur ka Allah Subhanahu wa taala. Kumargi urang tiasa riung ngumpulung deui nya di ieu kelas kanggo diajar bahasa Sunda materi enggal. Ya. Nah, saeueucan urang kawitan diajar, ibu bade marios heula kabersihanana cobi kuhideuk ditinggal diri aya di sagigireun bisa handapkeun aya reuntak mangga dicatat heula. Saeueucan kawitan diajar supados kagiatan diajar urang ieu lancar, saya mah urang kedah ngaduan heula sesarengan. Saya gak saat diajar, saya kurang adalah sesarengan berdoa kita witai. PNC atau salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun katedi anu parantos mimpin doa dinten aya. Teras ibu sateajana bade ngabsennya sateacan dikawitan pangajaran. Buka hiji Ali, Dong kabu, Afraz, dong kabu. Rosa, Rosa Bu. Alhamdulillah sadayana dampaknya memang kelas ini ada selalu kompak. Pernah kelas sama kelas ieu. Hatur nuhun dina dinten ayeuna tepang lisan ibu dina pangajaran bahasa Sunda materi enggal ya. Minggu kamari hideuk tos diajar materi ngeunaan naon emu ke sisiliran teh naon? Pantun pamilina bahasa Sunda bahasa Indonesia punya. Dinten ayeuna urang balik kana materi anu enggal, materina nyaeta ngeunaan diantara. Diantara teh naon? Pidato pamilina bahasa Indonesia. Ya. Diantara teh nyaeta pidato. Supados hideuk langkung fokus deui kanggo diajar, ibu gaduh ice breaking. Dinten ayeuna diajar. Sirah. Ali. Diajar. Sirah. Ali. Sateacan kana materi ibu bade ngaduikeun sababaraha arti. Nyaeta kompetensi dasarna. Nu kahiji dinten ayeuna hideuk bakal diajar ngeunaan pengetahuan heula. Sateacan minggu payun ulang kali kana papari heula atanapi keterangan heula. Nu kahiji menganalisis isi, struktur, dan aspek kebahasaan teks diantara. Contoh dinten ayeuna hideuk bakal diajar ngeunaan arti, bentuk, sareng struktur teks. Ajeng. Tah, dina ieu lamungan ibu ke baris aya penilaian atanapi evaluasi. Evaluasi mah kumaha minggu aya nama hidup diajar pengetahuan
Dina eta gambar analogi teh biasa dihartikeun hiji hal biasa disebut bumi saumpamana aya hadeup, aya panto, sareng jendela. Paminu salah sahijina misalna aya hadeup, teu aya panto, aya jendela, moal biasa disebut bumi. Nah, itu terusnya kita telah kamu wali. Di struktur di antara aya buka, besi, sareng, panto. Ya, kita mangrupa struktur dina di antara. Jantan aya buka, aya besi, aya dina ieu kesempatan hidup baris diskusi antara sawara. Ibu tos bagi kelompok di grup WA-nya di Kopi Hostran, kelompoknya dimasak karena perkembangan dina bahasa Sunda. Pak kelompok bulatan, mangga, kakok, kepayun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Simkuring Rosa, wawagil di kelompok bulatan, bade ngadugikeun hasil sawala ngenaan analisis struktur diantara anu teh mana pentingna ngajaga kebersihan. Pembukana dikawin kalimah alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ekstra kelah kakok kelompok bulatan. Kurang aja buka kelompok komunitas. Nyaeta kelompok solidan. Anu bade ngadugikeun presentasina kapayun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Simkuring mewakil di kelompok soligar, bade ngadugikeun hasil sawala ngenaan analisis struktur dina teks diantara anu temana mamulai bahasa Sunda. Bubukana dikawitan paragraf hiji kadua anu kawitan ti bismillahirrahmanirrahim udika shalawat wa salam mugia salajina mangokor ngolokor nabi urang sadaya habibana wa nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam kaparang kulawargina kaparang sahabatna kaparang tabi'in tabi'atna mudah-mudahan ka urang sadayana selaku umatna. Eusina dikawetan paragraf 3 di kabener anu eusina sakumaha anu kaunina urang sadayana di zaman kiwari loba rupa-rupa budaya asing anu asup ka lingkungan urang. Dulika diboga akan debat saumpama mawasa jeung kampungan saumpama teu bisa. Palutupna dikawetan paragraf 7 di kahadalapan anu eusina kituna dina ieu kasempatan simkuring sejauh umajak khususna kaparang umajak pemahaman hayu urang utamakeun bahasa Indonesia unggul bahasa daerah sarta kawasa bahasa Cina. Ibu bade ngadugikeun kelompok mana anu pang saena. Ya, analisisna tepat, strukturna oge leres, kapayunna oge lancar. Ya, janten ibu bade ngadugikeun kelompok mana anu pang saena. Dina ieu lowongan kelompok anu paling aktif tur paling sae nyaeta kelompok soligar. Peraturan ngomong sawala kelompok panambah sereng-sereng. Ibu bade naroskeun lah. Aya anu bade ditaroskeun. Daya upami teu aya urang cindekeun sasarangan naon hasil sawala dinten ayeuna. Cung anu bade nyindekeun. Sinta lah, sinta kapayuna. Kacidekan dina hasil sawala dinten ayeuna nyaeta dina diantara aya struktur nyaeta buka besi sareng panutup anu tiluanana teu tiasa dipisahkeun. Oh, leres pisan. Em prageula tanggal
rincu. Ya, tepang di minggon payun masih dina materi biantara. Minggon payun kita bakal diajar nalumpi kumaha bentuk biantara sareng rupa-rupa hal anu kedah diberikan dina ngadugikan biantara. Namun setelah CMC doa baris dipimpin pakai atau jauhi mangga. Saya ada satakan rese ayo urang doa sarengan aduna kawitan. Rese hatur salam